wae teh sekarang ke jalan babal. Tah, ieu taneuh aing jago aku. Sarua ini teh aya batasna teh ka handap geus puguh. Eta taneuh aing. Minggir cenah goblok. Ini kebun aing teh diurus teh kieu ya. Tinggalan kolot teh. Sudah mah batur pokok ieu mah kudu urukeun aing. Guys. Padi-padinya. Ternyata teh simpang, Bro. Jadi para saya pelebut Perbut wates. itu kalapa batusna gitu. Oh iya batusna urang gitu ieu. Si ieu teh. Aing teh ngolong kebon teh kieu. Balong urusin sawah. Wah lagi pun bisa. Nah ieu kudu kitu lah. Mare mundur uing majunya. Oh. Pasang itu di tengah-tengah. Panggil. Panggil. Iya. Sok. Oke. Iya. Ini mana? Emang kudu di mesti ini mau babar ke kokot. Woi. Kira op. Op lagi nih. Lo sok langsung. Oh. Woi. Naon hoy. Keur naon di dieu? Betul keur naon pan ieu kebon aing. Kebon aing ieu mah. Betul kebon aing kumaha? Geus puguh-puguh ieu batasna nu aing. Nah, ieu teh batasna kalapa nu bapak urang. Anu aing ieu mah. Cek saha? Hanya buat cek saha da geus pugaina sertifikatna. Kamari kan aing anyar keneh ieu. Anyar keneh naon? Anyar keneh kababan ieu. Lu paling itu mah batasna teh ka dieu tah, ieu teh nu uing ieu teh. Lain ieu mah ka bawah kanu urang tuh, kabelah ditu ka handap. Anu urang, cek urang nu urang. Mana ieu? Cek dia jelengkeunna di mana ieu? Jadi ieu. Udah we tuh datang. Tahu sama Opik. Urang kumaha ieu? Opik mah. Pada orang cerita ke arapal. Cerita nama lah kan itu muncul dengan apa cek. Batasna di dia ngan apal persis kok. Sebenarnya bukan nama itu jual ka dieu sama Opik gitu. Wah. Lagi dijual tanah ieu teh. Jadi cari tanah ieu geus nu mah Opik. Heeh, kalau urang mah itu merebutkan. Guarana geus jual nu aing guarana berarti. Bisa beli ku apa aing gitu. Kabeh tilur ka handap Oh, gitu. makan dapat tahu batasna di mana kan. Apa. Lumayan nih. Kita mah urang pala-pala saya teh sekarang kan aing. Diburukeun tadi. Guarana. Heeh. Urang ke lawang gitu kan. Aya batuan teh cari euy. Tah ke ngajong itu Aya batu teh. Turun we di handap tah, turun we di handap. Aja tinggal lah. Oh lamun teh di handap atuh pasiana. Tuh tutup kamerana. Turun we ka handap ka dieu. Sok ieu henteu. Sok we. Ambil tejangkung ting bahaya. Ya urang ngajak turun ka handap. Urang teh dia ternyata. Eta. Nah kumaha naon pan geus puguh. Tah ieu batasna ieu nu urang. Tah lamun ieu nu ieu nu handap meureun. Nu sorangan eta Iya mah. batasna. Ayeuna mah itu leutik yang ngantrian ka belah dieu. Kumaha. Heuh bapak kasut lagi kan urang kan Ka handap. Jangan nyebutkeun ka handap kumaha pan ieu lagi di luhur. Iraha anjing. Kumaha ieu mah ku ngaku. Kana aing mah. Tengah tapi ka asip. Ayo asup. Heeh. La ilaha illallah anjing bener-bener goblok. Iya lah biasa. Dia lah ya. Nah, oli tinggal maka kan. Itu sebelah handap antara landang. Sini. Sabi ngawal ka dia nya ya. Ya kana eta. Anjing. Ikan. La ilaha illallah. Anjing. Kenaunan di goblok masa ke tanah aing. Sia astagfirullahaladzim anjing. Dulu. Nasi. Nu aing ieu mah gitu. Stop. Oh, kasih cakrit enggak? Nu aing. Sia goblok, kenaunan sia goblok. Saha deui ieu? Harinya saha? Sia teh nanaonan sia teh para sewa geus kalolot goblok. Kita nu aing dalam dua teh sia teh para sewa atau teh ieu batas sia teh. Naon dieu ngaku-ngaku di jalma ieu? Sia budak saha? Aing budakna Mang Tarsu. Ladikat. Telekeun we telekeun. Sia budak saha? Sok.
Dia bilang sa, anjing tanya ke kau wasiat telepon anjing beli anjing dibeli ke mangkus goblok gitu. Action. Siap bilang sa. Berapa panasu main mah? Siap. Anjing. Luas aja segala coba. Kasih lah balikan deui. Saya bayar lanjut anjing. Siap bilang sa. Berapa panasu? Dak baikan deh. Action. Pakai action tuh mah ieu action. Oh, action. Akan. Siap bilang sa. Berapa panasu? Anjing na seri wae. Balikan deui. Halus anjing halus kieu teh. Akan. Jadi Pak. Akan. Siap bang. Siap pernah nyamperin ke dia tuh. Anjing. Anggus. Apa di sok. Bapak na poho. Bapak naon ya anjing kan. Ingat apa besok. Akan. Siap bang sa. Berapa panasu? Anjing saya geserit teh. Kelai, mau bener ya. Kete Akela di situ teh. Geus we pokona masalah ieu nu bapak ente jeung teh dibeli lah gitu. Geus nu panarsu jeung nu mang tanggung gitu. Sok ayo mah. Oh, kayak mang heula nya. Sok. Sekali anjing. Lah. Oh, tuh. Akan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Naon? Ya kunaon sia teh pasawai teh itu sekarang ke jalan dong babal. Tah, ieu tanu aing jago aku. Sarua ente aya batasna teh ka handap teh puguh. Eta tanu aing. Beres sia teh goblok. Ari saha sih? Aya saya. Ya teh bapak aing teh goblok teh teh. Bapak aing kumaha caritana bapak aing? Sia budak sa. Aing ieu mang tanu anjing. Sia. Bapak nasa. Seri deui wae tuh. Tinggal luwingan we. Sok. Dia kada tak itu, geus takab lagi itu ganti atau takab lagi eta. Siap budak saha? Tadi. Ah, eta. Oh, benang itu kok. Akan. Siap budak saha? Berapa panarsuam? Bang geus dia. Ya dengekeun gitu. Umang tanu jeung malasu teh. Ieu tadi dibalik ku aing. Bedakeun ka bapak siang. Eta itu bener. Tah sebelah hareup. Kabar dia sama opi utamanya tuh tadi. Nah, Akan. ya dengekeun. Bedakeun ka bapak sia, tanyakeun ka bangkus apal teu. Ieu teh dibeli kabeh ka bangkus goblok. Ya kumaha sia teh? Tanya kita pergi gigi. Kita duluhan teh mega lu teh. Babal sia. Ieu geus ngaku-ngaku dewe ieu. Ieu geus ngaku-ngaku dewe. Astagfirullah kadi sia, kadi goblok. Kadi anjing teh. Anta mah tanya pada sia. Anjing enggak jero goblok. Jero anjing. Cuma aing den. Itu alam. Orang macam gimana sih? Tinggal ngomong duluan. 1, 2, 3, action. Mari Cek aing tarik teuing ku jadi Aing nonton. jadi usahain sabenerna anjir. Ngan wae lah. Aing lah. Anjing teh ngadon dijeburkeun aing. Ah ributan di luhur ah, ayo. Si dadurok we sang anjing. Gas we. Gas. jadi budak bapak saha tadi teh? Bapak saha? Langsung.